Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wargi sadayana anu sami linggih hormaten simkuring sakumaha kauninga kusadayana. Alhamdulillah, calon panganten pameget miwah rombongan parantos sumping ngalet ngengkeuy ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang. Bismillah, purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Babasan tadi kapagawean lamun nangtung kajunjunan. Sing lulus bantun jeung tumbuh buah seureuhna. Nedak panyaksen acara bade dikawitan. Tawis panampian tetamu tanda kamumet kadede tawis asih dikasih tanda tresna kanyaah mangga gerak kalungkeun eta mangle tawis panggunggung hate perseka kebersihan mana. Hatur wilujeng sumping ka calon panganten pameget. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, miwah para tetamu sadayana, khususna ka calon panganten pameget miwah rombongan bari raos emutan pribados pamali mun dilami-lami kedah lila. Nu dianti-anti ti tadi didago-dago ti bareto ayeuna parantos nyampang. Sok sanaos sami surti sami uninga maksana. Nanging kanggo nyumponan tindak tunduk tatak dituduk. Kumaha panganten? Siap? Siap. Mangga lajengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nikahkeun jeung kawinkeun anjeun sareng Dira Novika Putri binti Bima Dewa Canyago, putri kandung bapak ku seperangkat alat sholat sareng perhiasan emas 100 gram atau 100 juta sareng cek 2 miliar dibayar kontan. Abdi nampi nikahna Dira Novika Putri binti Bapak Bima Dewa Canyago kalayan mas kawin saperangkat alat sholat sareng emas 100 gram artos 100 juta sareng cek 2 miliar dibayar kontan. Kumaha para saksi? Sah? Para wargi sadaya niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu walia malati ligarna ati campaka mangkak nadada kolek sakembaran kociak ninggang ugana uga pakaita patali asih neng Dira sareng cepradi janji urang pastikeun supaya urang nyatakeun. Alhamdulillah wa syukurillah kalawan ridho Gusti anu Maha Welas tur Maha Asih oge pangadua ti sadayana akad nikah parantos rengse kalayan lancar. Acara salajengna diteraskeun kana sungkeman. Neng, Ujang, kiwari hidup tos lain batur deui. Dihijikeun ku syariat alam kaluhun. Pidawuh Kanjeng Rasul. Sok jalankeun sarta tuntaskeun babarengan. Kembang malati nu seungitna taya tanding tos nyampai dina awak hidup masing-masing. Merek tanda pikeun kahirupan anu bakal dipihar. Bersih tur seuni bari mawa kaendahan. Indung jeung bapa moal samilu-milu dina dangeut ayeuna. Misahkeun deui panto moal ngahiji bari bisa asup sangeunahna keur mere hidup duaan ilmu alam nu saestuna. Bismillah urang kawin Nanti di belakang.
Melem harupat ngandung harti yen kadua panganten diharapkeun bisa mereskeun pasoalan dina rumah tanggi babarengan. Istri anu nyekel wadah nu eusina cai ngagambarkeun peran pamajikan anu boga peran niiskeun segala pasoalan anu ngabebankeun hate jeung pikiran salaki. Nincak endog ngalambangkeun kamampuan salaki pikeun mere turunan jeung nurunkeun generasina. Pabetot bakakak hayam. Kadua panganten silih pabetot-betot hayam weuteuh anu ngamenangkeun bagian leuwih gede kudu ngabagi ka pasanganana. Proses ieu hartina rezeki nu ditarima kudu dirasakeun babarengan. NTX Production. Buat tarik bakakak. Beli bunga buat kali. Nyanyi lagu itu Bruno. Bukannya itu. Boleh.